Aju di dalam perang Badar teh aya sahabat-sahabat loba anu sahabat pikasirieun sahabat teh emang sahabat olah lugu gitu sesuai jeung karakter masing-masing pikasirieun pikasebeleun sahabat eta kan jelema karakterna masing-masing ya aya nu pikasirieun ngaranna Nuaim bin Abdillah eta teh pikasirieun geus di Madinah ya geus di Madinah rindu amat sakeuna ka Kangjeng Nabi hayang dahar bareng jeung Kangjeng Nabi beuh inget waktu perang Badar sakeuna nyari lu perang Badar mantep ieu lamun dahar jeung Kangjeng Nabi aya tukang dagang kade sabaraha duit eta dahar ini sakeuna teh 1 dinar kade bungkus di kamana di daharna di Kangjeng Nabi ka Kangjeng ka ditu nya ka Kangjeng Nabi dibayarna di ditu dah ya Assalamualaikum. Cek Kangjeng Nuaim. Marhaban tuan. Eta mah naon? Kula ngahajah hayang bareng dahar jeung Gus Tuan. Geus lila sana rindu jasa teu dahar jeung tuan. Ieu alhamdulillah. Ayo dahar bareng teh. Geus beres dahar trojol pan. Teh sing ade eta panyakit geus dararatang deui we. Ngahalangan kana martabat urang indallah sing ade. Kudu kumaha ki carana? Pokoknya duitnya mah cokot. Terus kuat biasa dari duit. Haji jadi tim sukses kiai teh Masya Allah karim. Singarade ulah dicampur adukan. Sing ngadukung mah ngadukung bae kira-kira anu mere mah. Ayo. Iya, rasa jasa orang hirup di akhir zaman ya Allah ya Rabb. Keur mah urang rada deres antara nu mirihna DPR, kuari maka mari kiai-kiai ti Garut ngomong di Bandung nyararita hancur. Pesantren nu tadina aya 100 santrina turun jadi 15 urang. Keur peuting ti Karawang. Kamarina bae salasa di Bandung dongeng seputar pondok pesantren barang dukung mendukung dibere gitu ku pemerintah tadina aya 80 santrina pangienkeun majelis saparo aya 40 turun sumbang kedua kali tinggal 15 ge teu bartaheun baralik bae ceuk cenah kumaha ieu salalakon teu kumaha aja bongan saha atuh. Geus eta mah di Karawang, di Bandung, di Garut, didongengkeun ge. Di Tangerang mah teu kudu didongengkeun ya kadele kumata. Masya Allah. Ingat ka almarhum kadeleuna pondok teh racun teh nu sebenarna mah. Rubuhkeun teh mah racun. Mun urang hook berarti ngahokan racun. Masya Allah. Aya bau cuma lain deui dongengna. Daripada kasumbang ku pemerintah jeung katincak ku pemerintah nu endek ngajak kecuali ngaji. Mendingan ditincak ku anjing. Eta bau cu teh mah guru urang kabehan. Ku anjing mah bisa disertu. Tapi ku pemerintah unggut-unggutan teu peduli fungana. Aduh, ayo sih kumaha ieu lalakon. Ieu mah dongeng omongan-omongan guru urang nu kamari bae, ulah nu jauh-jauh. Kamari Cikemeh nu ka zamaneun ku urang ka bau cuma dongengna kos kitu ja. Teu miceun ceuli mending katincakan ku anjing, sertu beres. Tapi katincak ku pemerintah nu deuk ngajak. Beak nur ilmu Cikemeh tah mah aya abah mah lain racun tah mah getih lamun urang ngahok-hok berarti racun ku urang dihok-hok guru cenah tah mah pondok kos kitu mah majelis kos kitu mah ganti ya Allah ya Rabbi eta ku bisa kitu tah pandangan tah urang mah pan kuari proposal san keluar ge puyeng malah memarah
naon angel amat turun proposal jang majelis pakai meuli mobil eta mah di ditu di Lampung nurutan di dieu jangan ieu dongeng seputar guru bae guru kula di Garut misahnya nama barang Kiai Haji Hasan Basri di Sumbang ku Golkar misah ribut gede lain ribut letik-letik santri garlut lantaran parindah nyen pondok ejen teh yang jak diana ribut geus sakedeung zaman kula tahun 81 kabagian keneh ributna antara santri antara kiai kajian nyana ieu nu ribut urang henteu kabelah dieuna eueuh hiji-hiji acan santri tumplek kabeh tah Pak Amin saksina kita nyana ge kaasup ka ditu kanu Golkarna gitulah guru-guru nu cikeneh Masya Allah guru kula di Banjar lamun dek aya pamarentah ka sawah di Banjar ajengan Dun ajengan Mumu ajengan kakak ka sawah macul cenah mah geus gasa bodo sararia bae cenah aing mah teu hayang ai kuari disamper-samperkeun meureun ku embung teh sieun ka isbeun ai jelema mah sapira tatangga ai orang mau adu bangga bersadik dengan bupati wih asa di jelema-jelema orang mantak inget ka Gus Dur we waktu kunjungan ka gitu mana Kudus eueuh kiaina keur ka bupati sejak kapan kiai harus bersadik dengan bupati padahal nya presiden kudu ngomong gitu tuh sejak kapan inget bae tak kula omongan Gus Dur sejak kapan kiai harus bersanding dengan bupati lain letik-letik bahasa eta berarti di jero mah pohara ieulah ulah-ulah kaomongan nu bara heula nu cikene mantap kiai kula mengajakan yuk urang tawakal tu Allah wala haula wala quwata illa billah inna lillahi wa inna ilaihi telah pulang ke rahmatullah itu karar batin ngiai di akhir zaman teu kuat teu meunang aya supermi Gusti Allah aja molontot bae tah kitu ieu bah naon kitu ngaranna nyaritakeun omongan guru urang Masya Allah nu carikeun ieu kebenaran deui kula mah ngaguru teh kanu kararitu bae kanunya kuno karar itu bae nu ka sawah lamun datang lurah camat ka sawah datang bupati ka sawah di Banjar dek datang posyandu ke posyandu ngageter-geter posyandu sih kumaha engke nu kumaha kana kumaha ditinggalkeun sapira posyandu tetep ajengan ka Sarawak we di ditu masyaallah eta ararapi gitulah ahli-ahli Allah membung hatena karorod embung hatena kitu naon ngaranna kagarong lantaran kadeleuna mah jelema padahal garong teh kadeleuna bupati teh jelema horeng garong nu deuk jadi bupati calon garong kiai nu milu kiai garong ayo sodaktum kamari dibere sabaraha kaosna ayat ieu diturunkeun ku Gusti Allah ngalanjutkeun perihal tentang setelah selesai perang Badar perang anu sakitu dahsyatna nu poharana tidak ada keseimbangan ningali kuantitas mukminin betapa saeutikna kafirin betapa lobana mukminin teu terlatih jeung terdidik dina urusan perang tapi kafirin terlatih jeung terdidik mukminin teu aya persiapan lantaran dalam rangka menjegal ir lain deuk perang tapi kafirin pimpinan Abu Jahal sangat
dipersiapkan untuk peperangan. Dumantak Abu Jahal waktu hendak berangkat nage adiguna gede hulu jelema gede hulu pan nomor kopea nage nomor 15 gede hulu siapa pajar gede hulu kos gitu baik urang-urang kufar musyrikin Quraisy kafirin di mana boga kabingung ingin aya pemecahan permasalahan selalu datang ke Baitullah percayanya nage muranteng di kolambu Baitullah bari memohon eta selalu Baitullah teu samarukna henteu dipercayai ku para kafirin percaya samarukna Baitullah teu diagung-agung ngan keagungan Baitullah teh akunyana keagunganana ditendeunan arca-arca jeung patung-patung etalah orang-orang kafir orang-orang musyrik tapi tetap jangan muranteng ka Baitullah ngomonglah Allahumma sarua Allahumma ka Allah sarua percayanya lagi agama Yahudi ka Allah Nasrani ka Allah agama teh pan disebutna aya agama samawi aya agama duniawi aya kitab samawi aya kitab duniawi ku Imam Qurtubi kan dijelaskeun agama Yahudi samawi Nasrani samawi Islam samawi tapi lamun agama Buddha Konghucu agama kitu Hindu eta adalah agama duniawi geus dibagi di tafsir ieu Abu Jahal nyahoeun bahwa rombongan mukminin di deuleu bilangan anangan saeutik kemudian teu aya persiapan perang nu araya di dinya henteu terlatih sementara Abu Jahal di dieu 1000 anu jelas terlatih pohara persiapan perang luar biasa rarasaannya lah pokona kajeun kukumaha ge menang aing Abu Jahal jeung para pendukung-pendukungna keluarnya menghadap Baitullah bari nyekelan kolambu Baitullah ngomongnya ngadoa ka Allah Allahumma ansur alal junudain wa ahdal fiatain wa akramal hizbain wa da'un bima zikira selalu nyana ngadoa eta biartieunana ya Allah muga Gusti nulungan kanu pangluhur-luhurna di antara dua tentara sedangkan pangluhurna nyana Gusti pangnulungankeun nomor kedua pangluduh-luduhkeunana di antara dua golongan terhadap bangsa jeung umat nyana merasaan nyana nomor katilu Gusti pangnulungankeun akramal hizbain nu pangmulia-mulyana di antara dua golongan nyana memohon jang nyana geus di atas kertas cak nyana menang aing perang geus kitu Abu Jahal berangkatlah Abu Jahal setelah berangkat Abu Jahal neuleuh kaum muslimin mukminin ngan saeutika geus bakal dilalap jas tetapi ternyata horenganan di luar konstatir di luar dugaan sebab mukminin mah dibantu ku malaikat tarurun di langit pertama 1000 kedua 1000 tilu 1000 deui ribuan malaikat bahkan kejadian perang Badar mah pedang kakarak di
hulus doang musuh geus pae. Tinjuan teu datang ge itu ngaguling bae. Eta perang Badar bagus kitu eta. Panah dilepas set eta panah sakumaha aya mesinan neangan beheung. Urang perang kos kitu mah resep urang daek perang deui itu daek urang. Masya Allah eta perang. Jadi kabehan mukminin teh kaget ieu perang kiamat cenah nya. Ieu perang aya tenaga anyar bahkan kadeuleu malaikat-malaikat tatur di samping kadeuleu aya suara-suara anu henteu dikenal teu wau. Teu wau. Cak di luar naon cerita. Bukannya di luar mah tuh. Pokoknya sih mah ngopi belah. Saudara res. Teh. Parai. Masya Allah. Termasuk Abu Jahal sakumaha nu kamari geus dicaritakeun. Ieu ayat diturunkeun teh untuk menggedor hati-hati para kafir. Digedor ku Gusti Allah dengan tujuan tahakum. Coba gedoran ieu teh coba kagedor apa henteu. Dimemeleh ku Gusti Allah. Diisin-isin. Maksudna jangan gedor hati kagedor apa henteu si para kafirin. Nah, ieu ayat untuk menggedor hati para kafirin di samping tahakum ngahinakeun ka para kafirin. Setelah sing galoler 70 tokoh kafir ngagoler waktu perang Badar. Naon. Aju deui mukminin model di perang Badar. Eta sakitu pedang datang ge kadanya karya jeker teu naon. Atunya teu kudu nangkis. Cek mukminin hayo datangkeun eta tah beungeut aing tah cenah. Hayo. Eta dikitu-kitu ge dikitu teh. Eta perang Badar model. Masya Allah, engkau model batak sejarah mencatat perang Badar anu luar biasa. 28 Kangjeng Nabi perang anu langsung jeung Kangjeng Nabi disebut Ghazwah. Lamun perang tanpa Kangjeng Nabi disebut Sariyah. Selama hidup Kangjeng Nabi di Madinah 28 kali tandang Kangjeng Nabi perang. Urang can sakali-kali aja. Kakarak demo ke kamari ka Jakarta nu dimaksud lain naon burasna doang. Kuari ge biasa aya keneh. Teh kan urang can orang perang. Bapak urang mah baheula ngalawan Inggris, ngalawan Belanda. Maot kena murtil, maot ditembak, maot dan lain-lain sebagainya jadi syahid bapak urang mah baheula. Memperjuangkan bangsa jeung negara supaya anak incu teh merdeka. Alhamdulillah merdeka urang. Ngan ngaranna doang merdeka. Ternyata ya di kungkungan negara-negara lain. Iraha dek merdeka nu aslina. Hanya orang-orang ahli tasawuf anu bisa merdeka zahiron wa batin. Zahirna geus dimerdekakeun melalui tangan Bung Karno, Bung Hatta. Secara batin merdeka patula patali jeung dunia jeung makhluk hiji bae ka Allah. Merdeka zahir jeung batin ngan ngomong doang urang mah. Tasawuf bae giliran ngariung teu diberkatan marah. Asa tasawuf kos kitu. Merdekakeun lawak urang-urang. Inilah keistimewaan perang Badar. Dengan perang Islam luhur. Al-Islamu ya'lu wa la yu'lal. Sebab di deuleu kawawanenan Islam melalui perang.
mun teu diperangkeun teu kadeuleu saha anu gagahna, saha anu berani, saha anu cowong sungutna, saha anu bener-bener teu teurak, saha anu bener-bener siap ngahareupan. Lamun teu diperangkeun teu nyaho. Lamun urang nyaritakeun tentang politikna Jakarta teh yaho urusan politik, tapi urusan gagah urang mengakui Habib Rizik gagah. Urusan politiknya sabodo tah mah urang. Teu nyaho urang mah NU kos kitu, FPI kos kitu, HTI kos kitu, Kuruj kos kitu, Allah alam urang mah teu nyaho urang lembur urang mah. Urang lembur. Tapi urang mah neuleuh nu gagahna we NU melempem. Ieu mah cak mata urang. Habib Rizik gagah, mun teu didemokeun teu kanyahoan gagahna Habib Rizik. Mudah-mudahan dipanjangkeun umurna Habib Rizik. Dibere kagagahan anu luar biasa. Ji atuh sakitu mah cek urang gagah jasa aya 5 bae eundeur ieu Indonesia. Teu sieun nya ka sasage nya mah. Teu sieun nya mah kasa ieu mah urusan politik mah teh bodoh. Cek NU teh jangan begitu, ini kan urusannya politik, urusan sia. Urusan sia tah mah urusanna sabodoh geus. Cak anu lain-lain misalna cek ngadukung anu ini mah urusan politik sabodoh. Aing mah lain neuleuh politik, aing mah neuleuh gagahna, titik geus sakitu. Jadi mah teu gagah. Anu kadal dengan Habib Rizik aing mah neuleuh gagahna dong geus titik urusan politik aing mah teu nyaho. Sakolah teu naon teh aing mah. Gitu cenah kos kitu mah sok loba omong ieu mah politik. Aing mah ngomong bae ja. Emang ngomong ge kagagahan doang, geus sakitu. Geus lain ngomong politik urang teh nyaho teh Pak. Saha nu bakal jadi gubernur aja geus disetting. Jaker kamari ge nu menang nama atuh pan Prabowo jadi settinganna nu menang si eta bae. Ya politik mah geus kitu. Sabodo teh urusan teh politik, aing mah nyahona teh bahwa Habib Rizik gagah titik geus. Geus sakitu. Ya jangan mah teu sieuneun ku sasanya teu sieun. Teusin urang mah pan lamun di hareupan ku jelema haju ngageter bae. Aya pan di dieu ge nu ngaku jago pencak. Ku kadal doang ngaguli ku kadal. Ku kadal ngaguli. Ai watak ai teu percaya jasa. Masya Allah. Tah. Iyalah gedoran ti Gusti Allah sebagai tahakum terhadap kafirin-kafirin. In tastaghfiru faqad ja'akumul fath. Wallahu a'lam bimuradih. Lamun aranjeun wahai para kufar minta keputusan hukum, faqad ja'akumul fath, jelas jata bakal datang ke aranjeun kabeh putusan hukum. Ketika Abu Jahal ngadoa ka Gusti Allah, ngadoanya lagi biasa Yahudi pada datang, Allahumma ayyuna kana aqtalir rahmi wa atana bima la na'rifu fa'innahul gudat. Doa Abu Jahal talar ku sia ieu. Iya, pendek doa tapi mantap. Allahumma ya Allah ayyuna kana aqtalir rahmi. Saha di antara urang, di antara kami nu megatkeun kana rahmi. Jeung saha anu datang ka urang bimala na'rifu, kalawan mawa nu teu dikajahokeun ku kami kabehan. Jelema anu megatkeun rahmi, jelema anu ngalaksanakeun teu kajahoan menurut adat kami, Gusti fa'indahul gudat, rusak ku Gusti ke di medan laga. Nyana ngadoa ka Allah lantaran geus pede jasa bakal menang. Hiji nyana pede bahwa nyana adalah kekentong masyarakat, nyawa sia kekentong. Pemimpin masyarakat, pemimpin umat. Nyana kekentongna, nyana pemimpinna. Nyanalah anu sok jambung-jambungkeun rohmi rarasaan nyana. Dengan munculna Muhammad pecah belah, dianggap Muhammad pemecah belah. Dengan ayana Muhammad anak teu wauh ka kolot lantaran beda agama.
Iyalah Muhammad pemecah belah. Dulur, adi jeung kakak teu wau, iyalah pemecah belah. Tetangga jeung tetangga teu wau, iyalah Muhammad pemecah belah. Negara Mekah, Jazirah Arab Nusir sakitu halimpuna dengan kedatangan Muhammad bawa agama anyar jadi pecah belah. Dianggap Muhammad sebagai pemecah belah. Percis kos kejadian kuari. Percis kos kejadian kuari. Jelema anu ngabela agama dianggap ku si eta pemecah belah. Goblok meureun. Ieu mah tak asa perang Badar, mah tak dijadikeun bae Badar 1, Badar 2. Jerejak teu kitu, aing mah da kitu bae lah. Badar 1, Badar 2. Jelema anu ngagugulukeun Al-Qur'an dianggap pemecah agama. Jelema anu ngaluhurkeun Al-Qur'an dianggap itu tidak mempersatu negara jeung bangsa. Quran eta kan geus dijamin dengan Quran jelema bakal ngahiji dengan Al-Qur'an jelema bakal gagah dengan Al-Qur'an agama bakal luhur. Percaya orang ke Al-Qur'an buatan Gusti Allah, ciptaan Gusti Allah, kalamullah, percaya. Tetapi kunaon jelema anu ngaluhur-luhur Al-Qur'an dianggap pemecah belah. Percis kos ieu tah Abu Jahal. Tah deuleu ku sia tah deuleu tan mantak mawa kitab, bawa kitab. Ya Allah. Cak nu teu mau kitab aing isina teh sia deui. Ngaji teu mau kitab, HP bae dibawa. Memang bloon kabeh ge. Ieu tah. Talar ku sia ieu doana ieu. Doa Abu Jahal. Allahumma ayyuna kana aqta' lirrahmi fa ahinnahul ghadat. Ya Allah saha jelema anu megatkeun kana sanak raket, kana kekeluargaan, hancurkeun di medan laga Badar. Muhammad maksudnya nama. Allahumma ya Allah, ayyuna kana atana bima la na'rifu fa ahinnahul ghadat. Ya Allah saha jelema anu datang membawa agama anu teu dikanyahokeun, membawa adat-adat anu teu dikanyahokeun ku kami kabehan. Ya de Muhammad mawa agama anyar, adat anyar, kalakuan anyar, fa ahinnahul ghadat, hancurkeun ke di medan laga. Eta doa Abu Jahal. Diparake ku ari ku si eta. Saha cenah kieu si eta na? Atuh mah rahasia. Si eta belah. Masyaallah. Etak cek Gusti Allah faqad ja'akumul fath. Maneh minta keputusan hukum. Wahai para kafirin, kufar. Nyata bakal datang putusan hukum. Putusan hukumna kumaha? Bihilakim man huwa kadzalik. Dirusak jelema nu memang bener-bener model tadi. Jelema nu tidak mempersatu yakni memecah belah. Jelema anu bakal itu dirusak ku Gusti Allah lantaran mawa agama anu teu pararugu. Agama teu pararugu teh Yahudi. Agama nu teu pararugu teh Nasrani. Kanjeng Nabi turun ke alam dunia diutus kita bagal agama teh agama anu penyelamat, pemersatu bangsa. Agama anu lurus menuju surga Allah. Nu lurus di pengkol-pengkol, nu bener di salah-salah. Ku hari di negara urang-urang lamun bener-bener nyaritakeun agama nu bener moal kebal, urang dipencit. Urang lamun ngaluhur-luhur agama, urang di negara urang di luar forum majelis taklim, nyaan urang gerak melalui partai jeung melalui organisasi. Wow, tinggal sebuah nama, innalillahi Haji Pendi telah wafat. Dan tidak ada mayatnya di laut, tidak ada di gunung, tidak ada, hangus. Beak, moal kuat dia. Tah ieu cerita Badar ieu mah kos itulah. Mantap cek Gusti Allah faqad ja'akum fath, bakal datang pemutusan hukum dengan dirusak maneh cek Gusti Allah. Kenyataanna bener dirusak. Masyaallah. Eta doa Abu Jahal kayak di fotokopi
jangan diwiridkeun ku urang. Nauzubillah min dzalik. Bahkan Nabor bin Haris mah ngadoana leuwih dahsyat tibatan eta. Di hareupeun Baitullah bari nyekelan muranteng. Karena Baitullah nyekelan nyana bari kikieuan di Baitullah ngadoana pohara jasa. Kumaha ngadoana? Allahumma in kana hadza huwal haqqu min indik fa amtir alaina hijaratan minas sama aw itina bi adzabin alim. Eta pendoa teh kira-kira Gusti Allah, lamun bener memang ieu Muhammad teh datangna bener ti Gusti, coba turunkeun batu di langit atawa siksa kami, tolong tuh coba. Eta doa kos gitu amat sih. Wiridkeun kan. Kuari ke dibaraca ku Nasrani ya dibaca Yahudi. Dia teu nganggap ke agama Muhammad. Teu nganggap nyana mah ka Al-Qur'an. Ieu teh ditiru bahasa-bahasa ieu teh. Urang ngadenge jelema anu ngaluhurkeun Al-Qur'an dianggap pemecah belah bangsa. Deukna naonan coba? Urang ngadenge jelema anu ngajungjungkeun agama Allah jeung Al-Qur'anul Karim ternyata dianggap ieu perusak agama, makar malah. Masa ngaluhurkeun Al-Qur'an dianggap makar? Ieu horenganan doa si itu. Nyaek slek ka dieu. Tah, ieu ngehetek netes ka hulu si eta. Ieu doana ieu, mantap coba perbanyak. Ieu doa teh kira-kira ya. Masya Allah. Tapi dengan berbagai doa anu optimis para kufar, tokoh-tokoh kafir termasuk Abu Jahal, Nadhr bin Haris, Sufyan, lain jeung kehendak Allah, bahkan nyanalah anu dibinasa ku Gusti Allah. Tah, ieu sebagai tahakum pang memeleh ti Gusti Allah, gedoran ti Gusti Allah. Kerasa ku sia. Wa intahau fa wa khairul lakum. Lamun marane areureun tina kakafiranana jeung merangan Muhammad setelah kekalahan anu dahsyat pemimpin-pemimpin aranjeun puara raeh 70 pemimpin kufar modar di Badar. Tetapi anjeun ayeuna sadar kesadaranana anjeun ayeuna nahan diri eureun tina kakafiran kuari menyatu jeung Muhammad pemerangan Muhammad dengan marasuk Islam nyatu jeung Muhammad fahuwa khairul lakum eureun merangan Muhammad eureun tidak kakafiran ieulah nu leuwih bagus ka aranjeun. Tuh digedor ku Gusti Allah ya. Kerasa tetapi awas. Wa in ta'udu lamun maneh baralik deui likitalin nabi untuk pemerangan nabi. Naud. Awas cek Gusti Allah. Kaulah bakal ngabalikeun deui bantuan-bantuan kaulah melalui malaikat. Muhammad bakal diunggulkeun jeung dimenangkeun, maneh nu bakal arele. Tangan. Hayo, deuk kumaha coba? Dek arasuk Islam, eureun merangan, apakah deuk merangan Muhammad deui? Ajur maneh. Gih, cenah kami mah lobaan. Walan tughniya ankum fi'atukum syai'. Sama sekali moal bisa nahan golongan-golongan anjeun sakitu lobana. Bala tentara, prajurit angkatan darat, laut, udara nu sakitu lobana moal bisa nahan nolak sama sekali dengan kedahsyatan maneh, kehebatan maneh, dengan kalobaan maneh. Kami mah bakal nurunkeun pitulung ti langit cak Gusti Allah walaupun tanpa eta aing mampu, aing kawasa, tetapi ku aing deuk diturunkeun malaikat-malaikat bakal nyocoan hulu sia.
udah jasa urang takos kitu geus. Ayo sia lamun balik deui wa in ta'udu ankum walan tugniya naud wa in ta'udu naud mun maneh bakal babalik di berangan Muhammad kaula bakal nurunkeun pitulung Muhammad tetap ditulung maneh bakal eleh dengan lobahna tentara lan tugniya ankum fi'atukum syai'a paedah setik-etik acan dengan lobana kuantitas bilangan wae walau kasurat sanajan tambah ditambah de loba tetap moal menge sia bahasa menge eta bab wa innallaha ma'al mu'minin sanyana Gusti Allah mah babarengan jeung jelema nu marumin urang teh selalu ka mana bae ge dibarengan ku Gusti Allah sadar atawa teu sadar justru ieu nu hese ge nyadarkeun diri bahwa urang selalu dibarengan ku Gusti Allah eta nu hese ge urang ngaji mimiti ngaji fikih kemudian haju ka belah dieuna urang ngaji usul fikih supaya mantep can kapanggih kesadaran teh bahwa orang selalu dibarengan ku Gusti Allah ai ngomong mah bisa tapi ngarasakeun sehingga sadar bahwa Allah teh bareng jeung urang kehadiran Allah teh terasa di diri urang ieu lan we hese ketika ke urang diaji ilmu-ilmu tasawuf Kifayatul Azkiyah ada Bidayatul Hidayah na Minhajul Abidin iya hikam diaji tinggal diaji disurah tinggal disurah lamun teu dilaksanakeun tetep bae moal aya ngerenyed saya tiga-tiga ieu bahasa wa innallaha ma'al mu'minin saknyana Gusti Allah selalu bareng jeung para mukminin Allah geus ngajelaskeun bareng jeung urang-urang mukmin ye tetapi karasana encan aya urang teh teu asa dibarengan ku Gusti Allah ciri teu asa dibarengan ku Gusti Allah teu percaya urang lamun teu dagang asana teu dahar berarti kan orang teu percaya ke Allah bahwa Allah ngabarengan urang padahal Allah mah sugih ai Allah urang percaya ka Gusti Allah Allah maha sugih teu kudu dagang aya teh cenah dahar kumaha tah ieu eta lah pinarakaeun teh eta malah mun waduh cenah urang mah bisa dahar ge pan ieu ku sebab naon kitu ngaranna digawe mun teu digawe mah teu dahar geus kudu baca 2 kali syahadat terus ya dek dahar kumaha teh sia mah teu boga ijazah mantak sarakola sia ku ijazah mah ngeunaheun dahar babari digawe babari teu boga ijazah mah sia geus sararese kajen ku kumaha ge moal bisa dahar sia maca 2 kali syahadat sia Ji ada urang lalagaan ieu tah. Make syariat heula sanggeusna syariat supaya karasa kehadiran Gusti Allah ma'iyah Gusti Allah. Babarenganna Gusti Allah jeung urang. Kanyahoan teu kiai cenah jelema lamun boga rasa bahwa nyana dibarengan ku Allah kanyahoan. Ubasi nganyahokeunana babari. Lamun keur lempang aya awewe nyana berpaling. Eta berarti asa dibarengan ku Allah izin ka Allah. Pan urang mah lain. Lain urang mah susuna beda jeung nu di imah. Aju bae. Kulitna keur rada lain deui jeung eta we herang. Barang ditanya ja orang Brebes tapi pun putih. Biasanya orang Brebes mah tukang endog harideung. Ieu aja putih terus bae ngahayal poho leng. Eta berarti teu bareng jeung Allah barengnya jeung nafsu. Komo lamun mangih nu ngongkok ada. Setik deui. Tolol teh coba. Malah ngadoa ka Gusti. Coba setik, angkat setik. Padloon eta kos gitu. Nah eta lah jauh jeung Allah. Hayang nyaho bahwa jelema deket jeung Allah ketika manggil larangan berpaling. Ketika nyana keur kidib nyana eureun ketika aya batur gibah keur ngomong keur batur nyana selalu eureun eta izin ka Gusti Allah selalu bareng jeung Gusti Allah larangan Gusti Allah selalu diperhatikeun di jauhan ta eta ngarasa bareng jeung Allah tinggal kitu bae eta mah geus
lamun masih kene jelalatan keranjang matana wow jauh komo masih kene weaan tamag rombongan jurig sama kos kita haji tinggal haji jurig sama kos kita jurig sama kos kita arese bayang bareng di Allah teh Allah lah ngajelaskeun wa innallaha ma'al mu'minin nya make inna huruf taukid cek ngaji amil komo di alfiah berarti ulah cangcaya deui ulah mangmang deui yakinkeun sayakin nya Gusti Allah selalu bareng jeung para mukminin tapi teu karasa dibarengan ku Gusti Allah nu mantak teu dikarasa dibarengan ku Gusti Allah lantaran urang encan pernah ngawauhan Gusti Allah atuh lamun jelema teu wau bakal teu cinta lamun teu cinta atuh bakal moal mantep timbulna cinta itu adalah dari mata turun ke hati mata turun ke hati kajaokeun laku urang Gusti Allah teh sifat nu wajib di Gusti Allah nu mustahil di Gusti Allah nu jaiz di Gusti Allah waukeun melalui sifat-sifat tersebut kabelah dieuna urang waukeun Gusti Allah secara khusus Gusti Allah teh hiji dina zat teh hiji dina asmana hiji dina sifat teh hiji dina afalna setelah kurang dikanyaokeun beuki wau urang ka Gusti Allah ke waukeun heula ka diri urang waukeun ka diri urang mah horenganan makhluk ai makhluk mah horeng aya khaliq anu nyieunna Allah wau tak ka urang khaliq horeng aya khol urang makhluk horeng aya khaliq urang nyaho ka diri urang bahwa diri urang mah dhaif horenganan nyaho tak ka Allah anu maha kawasa nyaho ka diri urang horeng diri urang mah sapira urang aya awalna jeung aya akhirna nyaho bahwa Allah mala awwala lahu wala akhirah man arafa nafsah arafa rabbah kajahokeun heula melalui pengetahuan diri bakal nyaho engke ka Gusti Allah tuluy ku urang teh diteruskeun melalui tafakur, melalui zikir, melalui riyadhah, melalui mujahadah, melalui muhasabah sesuai jeung aturan-aturanana. Terus ku urang teh spesifikna diperhatikeun menuju ka Gusti Allah. Peuting batur kerek urang mentang mata beunta dalam rangka ngawauhan ka Gusti Allah. Cili-cili anu sok dipake ngadengekeun nutup para rugu kurang dengekeun pake ngadengekeun kalam-kalam Allah mata nu biasa pake deleuan sesuai jeung karesep mata kurang dipake le khusus kana maha kawasaan Gusti Allah tidinya kurang terus ditagadorukeun ditakarrubkeun ka Gusti Allah diurus kurang lelembutan nu aya di awak kurang sesuai jeung aturan-aturanana di awak kurang aya latifatul qalbi latifatur latifatul sir latifatul khafi latifatul akhfa latifatul nafs latifatul qalb tidinya kurang diurus sesuai jeung aturan-aturanana leng-lengan engke urang teu pati ngurusan awak kuari mah ngurusan teh ngurusan batin ngurusan roh terus kurang ditafakuran dizikiran dengan sababaraha tahun tujuan urang eueuh deui iwal ti ka Gusti Allah la ilaha illallah anu dimaksud iwal ti Gusti Allah engke ge Gusti Allah wa huwal muti Allah nu mere ngagenyai hate urang eueuh dunyaan eueuh makhlukan eueuh nafsuan eueuh syaitan hiji be di jero qalbu teh Allah
teu aya muatan nanaon. Lamun urang geus aya Allah anu hungkul di jero hate teh eueuh dunia anu makhlukan eueuh sagala bakal karasa kehadiran Gusti Allah babarengan Gusti Allah anu tadi dicaritakeun wa innallaha ma'al mu'minin saenyana Gusti Allah teh selalu bareng jeung para mukminin. Ieu bahasa teh kuari mah lain sakadar bahasa tapi karasa dibarengan ku Gusti Allah teh aya nu ngaping. Lamun kuari urang salat teh salat syariat asa urang nu salat teh lantaran Allah na teu karasa bareng. Geus urang make usolli make sejak kaula kadeun kumaha ge kitu bae salat teh capek. Usolli fardhu zuhri arba'a rakaatin mustaqbil ka sejak kaula salat zuhur 4 rakaat. Allah. Eleh alam pelung mah. Akbar. Kos gitulah lantaran teu karasa barengna Allah kehadiran Allah eueuh ngan sakadar disungut sebab kurang can pernah dilaksanakeun dedeketan jeung Gusti Allah. Bobogohan teh jeung materi, bobogohan teh jeung benda, bobogohan teh jeung makhluk Allah atuh nu karasa teh makhluk we. Bobogohan teh jeung Khaliq mulai kuari karasa ngerenjed. Karasa kos kitu mah moal bisa dibejakeun hanya jelema-jelema nu boga rasa. Kehadiran Gusti Allah teh karasa babarengan jeung Gusti Allah teh karasa. Lamun geus babarengan karasa ieu mah lain nas karasa, kuari mah lain bahasa karasa. Lamun geus karasa salatna ge geus lain maka sejak kaula jak karasa. Allahu akbar. Karasa bareng jeung Allah. Salat teh maksud ka Allah kuari geus karasa. Geus moal aya kieu-kitu Allahu akbar teh karasa. Geus kulantaran karasa babarengan Gusti Allah di diri urang atupan meureun Gusti mah maha sagala-galana atuh rarasaan nu urang eueuh eleh kumaha. Geus atuh eta mah sagala ruku, sagala itidal, sagala sujudna karasana dibawa ku rarasaan eta teu karasa. Nu mantak salat puluhan rakaat, ratusan rakaat teu karasa. Allahu akbar, likum Allahu akbar, likum Allahu akbar. Nikmat sebab aya nu mawa perasaan. Ai urang maka karako 4 rakaat ge haju heueuy. Diintip ku pamajikan bapak lu tuh lihat tuh babak tuh. Mabok tuh. Mabok apa cak kadang mabok sholat tuh bapak lu tuh. Ntar 2 rakaat lagi mati dah kelihatannya tuh. Capek. Tah. Maksudnya dibejakan gitu teh urang geus datang ka mana? Lamun nyaritakeun batur indah amat sholat puluhan rakaat teu karasa lantaran lain nyana rarasaanna bareng jeung Allah. Atuh bareng jeung nu boga maha geus moal cangcaya. Ai urang capek urang mah dipaksakeun ge capek asa capek, ngan capek-capek ge terus bae. Terus daripada aing mah da salat capek eureun lah cek nya teh. Capek salat. Aing mah ngadaguan Allah bae geus ka aing coba mawaan tah henteu atuh moal. Usaha henteu hayang kos kitu tungtuna mah mikung. Oke ngomong lagi jangan naon salat sih kos itu. Sasolatan mah kos kitu. Tuh salat wasi mah wali. Sia salat henteu. Wa iddallaha ma'al mu'minin. Saenyana Allah babarengan jeung para mukminin. Ketika Allah babarengan jeung mukminin kasieun saha nu dihareupan kasieun japae ge bareng jeung Allah. Dihareupan ku urang polisi sapira polisi sarua jeung ngahareupan kutil cek wali mah. Oh nanaonan. Sok jeung saha deui Tito lawan Tito. Saha deui? Leuwih ti Tito saha saluhureun Tito? Saluhureun ti Jokowi mah presiden. Sia mah aing bodoh dibawa bodoh ku sia. Oh kieu saha deui?
Kasieun contohna eta Habib Rizik kasieun jajar paeh aja teh sabilillah geus dikorban diwakafkeun awak jeung Allah guys pokona beres guys urang mah wakaf tanah ge cokot deui boro-boro nyawa ieu mah keur carita gagahna henteu nyaritakeun leumpangna politik teu nyaho ieu keur carita gagahna di negara urang aya nu gagah geus setitik sakitu aya keneh nu sejen gegara can mararuncul atuh ya nu kuari tararapa keneh di Gunung Karang emang teu gagah ujianana ditunjuk doang kunyana kaluar seuneu aya korek apian emang kumaha kitu lamun Cirebon geus turun Banten geus turun maaf acak-acakan ieu negara Masya Allah bahkan gedena Banten teh dicekel ku para wali Allah tenar dengan Kesultanan Banten cuman inggisna kieu dukukula geus dicaritakeun aya angin aya cai di Banten teh aya pasir batu berarti ieulah alat-alat jang perang nu nundukeunana hanya wali-wali Allah kuari kieu lamun aya keneh nu tapa di Gunung Karang jeung di Gunung Polosari ieu nagara sa Indonesia aman khususna Pulau Jawa aman tetapi lamun geus eueuh nu tapa di Gunung Karang jeung di Gunung Pulosari dua hiji cai engke disaatkeun sama sakali eueuh cai atawa dibanjirkeun pararae mana saat sama sakali eueuh bae kuari mah kapan lamun urang ngagali taneuh 1 meter 2 meter aya caian di Cikoromoy mah lamun digali aya caian terus datang kabelah ditu batu Quran lamun kurang digali aya caian tamun eueuh nu tapa di Gunung Karang jeung di Gunung Pulosari saat sama sekali bae puluhan meter ka handap eueuh cai hiji nomor kedua aya cai mangan jadi kanyut mending mana maning eueuh cai sama sekali atau maning babanjiran coba pilih tuh siapa embung kan kabeh tapah henteu Pak musibah embung Pak nah tinggal ditanya we aya keneh eueuh cenah kiai teh nu tapana puguh engge teu nyaho ieu bahayana ieu lain lalagaan Gunung Karang teh lain lalagaan Gunung Karang jeung Gunung Pulosari eta mah boga sejarah tah loba jelema anu hayang kaluhur hajut teu balik deui digegel maung ieu ge hiji nek dikaditukeun pakai tumbal Gunung Karang lamun geus karasa barengna Gusti Allah moal aya kasieun kajen kumaha ge sakumaha barengna Kangjeng jeung Gusti Allah sakumaha barengna para sahabat jeung Gusti Allah karasa babarengana saeutik eueuh kasieun saeutikan ge lantaran dibantu ku bantuan Allah melalui malaikat. Nah, hanya seperti itulah mukminin ketika perang jeung kafirin. Teu pernah seimbang perang mukminin jeung kafirin teh dina kuantitas jeung dina kamutahiran alat perang teu pernah seimbang. Selalu eleh. Di zaman Belanda apa nu dibogaan kurang naon atuh. Nu dibogaan kurang naon. Ti ditu mah murtil geus aya, teh baja geus aya. Dereden gaya dereden bedil manu hiji dong der hiji asupan deui dereden zaman Belanda geus aya dereden urang teu boga tapi kok urang menang make bambu runcing doang kemudian aya hartina bambu runcing teh henteu dibagus-bagus kemudian congona dipapas bacaan walau anna qur'anan suyirat bil jibal au qutiat bil balik teruskeun ku aing tiupkeun fa
sarua jeung tadi nah neangan beungcek ces eta zaman Belanda kos kitu teu kumaha teh aneh Belanda lewat nah hanya mah encek mah hah ada Belanda lewat sini ya urut sukuna cokot jadi urut sukuna tah cirian tet buledan tendenan ka dia tak ieu urut sukuna bage bisa ngabunuh di ditu paeh di Belanda di ditu mantap kuari lamun hayang nyaho mun aya hayang ka awewe kemudian awewena embungeun tapak sukuna mana tapak sukuna ta ieu tapak sukuna nah mulai garit telat di bismillahirrahmanirrahim 9 kali ulah napas set ini garit di 9 kali ulah napas set tapak jalakan berarti kan nah tendenan di tengahna a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim idz qala yusufu tenden kadinya set ujian Kang Pendi mana eta bisa kos kitu ilmu Allah Masya Allah karim ye ulalala wara loba jelema aja terus gendong we dirinya teu balik-balik eta ieu kola main tah ieulah kumaha agungan Al-Qur'anul kalamullah al-muta'abbadu bitilawati al-mujiz ngapeskeun jelema-jelema nu nakal Quran mentek nyalah gunakeun tafsir-tafsir Al-Qur'an. Apakah eta politik? Apakah eta memang hanya batu loncatan? Apakah eta memang ingin keren? Apakah cari nama? Apakah cari dunia dan lain sebagainya? Tunggu tanggal main. Al-Quran lain main-main. Al-Mu'jiz ngapeskeun jelema anu nakal terhadap Al-Quranul Karim. Jelema kafir ku Quran ajur ujianana asal digunakeun ku urang nu bener. Komo nu ngarti kana Al-Qur'anul Karim kemudian nyana seolah-olah nang tangan tekudu ku urang pasrahkeun ka Gusti ya Allah ya Rabbi Gusti jelema eta teh ternyata horenggana teu akur jeung aturan Gusti abdi deuk gelut teu wani lantaran nyana mah gagah abdi mah lemah nyanggakeun ieu Qur'an nu Gusti disalahgunakeun ku Gusti abdi hayang leuleuh memeh paeh coba hayang nyaho daledeng turunkeun ji bagua al-mu'jiz serahkan ke Gusti Allah serahkan ke Gusti galaukan ku percaya orang ke Al-Quranul Karim moal jadi jelema boro-boro eta kiai anu ngadukung kalau Golkar ajur kamari keur zaman Soeharto ajur inting-intingan sakali deui ajur inting-intingan sakali deui siata nu neruskeun aing mah toser doang. Iya mah contoh lain berarti ulah lain asal bener niatna ieu mah contoh abe urang mantap ka Quran contoh teu kudu dijelaskeun di Jawa Timur Jawa Tengah Jawa Barat di Banten di Tangerang anu asup ka Golkar ajur teu kudu dibejakeun garana ajur eta ka Golkar salah niat meureun manan kitu ka anu teu salah mah anu teu salah niat mah anu teu salah niat mah maksud ji ajur takabur aya di nyana gede hulu aya di nyana teu meunang kapanggih jeung jelema anu bener haju ngomongkeun bae nyana acak-acakan pondok tinggal pondok 2 tingkat diganti ku ayam jago ayam potong ayam ternak teu karasakan ku nya ieu mah salah satu contoh lain naon supaya urang yakin ka Al-Qur'an sih ade komo nyalahgunakeun ih, kula mah muringkak bulu sih ade. Cenah ieu mah urusan politik, leg-leg Gus ya politik. Itu ya politik aing. Nyahona Quran salah ngagunakeun jeung salah tafsiran titik geus beres. Urusan sia politik urusan sia, aing mah aing. Engke di nerakana sia, aing mah aing sorga. Ceu pancen babagi aing mah babagi bae. Ku keyakinan aing tah mah. Ya aing cenah yakin, los leg-leg Gus ya keyakinan. Beres. Ci ngadukung Golkar nu salah bae ge niatna kos kitu atuh kok meleg Al-Quran tinggal dideleukeun bulan tahun deuleu kula mah dengan keyakinan sebab Al-Quran teh kalamullah lain bahasa urang
al muta'abbadu bitilawati dibaca hiji huruf kudu teu nyahona naon bae dibayar 10. Teu nyahona naon teh mah geus beuh lamun nyaho dibayarna 100 200 sampai 700 sampai nyaho kana rahasia Al-Qur'an cak Gusti Allah geus ulah kudu nyaho aing langsung mayarna bisa hiber sia di dunya keneh. Bisa hiber teu saeutik para wali Allah nu hiber ka Mekah. Di Mekah teu bisa balik deui ka dieu. Lantaran di dia ke Mekah mawali kene barang datang ke Mekah dipocot kawalianana. Tetep bisa ka dia. Emang aya nu kitu? Iya tuh meureun. Ila wa innallaha ma'al mu'minin. Ya selalu dibantu ku Gusti Allah sakumaha para pejuang di Badar dibantu ku Gusti Allah. Ieu bahasa teh lain sakadar jang perang Badar doang. Ieu teh wa innallaha ma'al mu'minin mah selalu terus ila yaumil kiamah. Urang sorangan Allah kaduana, urang duaan Allah katiluna, urang limaan Allah kagenepna, urang 100 Allah ka 100 hijina. Dina hati selalu ngabarengan urang, teu pernah teu ngabarengan jeung teu pernah teu nyahoeun. Wa innallaha ma'al mu'minin. Tah tinggal galilah ku urang supaya karasa barengna Gusti Allah jeung urang. Eta lah nu kudu diteangan teh ilmu eta. Haju di dalam perang Badar teh aya sahabat-sahabat loba anu sahabat pikaserieun. Pikaserieun sahabat teh emang sahabat ala lugu gitu teh sesuai jeung karakter masing-masing. Pikaserieun pikasebeleun. Sahabat eta kan jelema, karakterna masing-masing. Ya, aya nu pikaserieun ngaranna Nuaim bin Abdillah eta teh pikaserieun. Geus di Madinah ya, geus di Madinah. Rindu amat sakeuna ka Kangjeng Nabi hayang dahar bareng jeung Kangjeng Nabi. Beuh inget waktu perang Badar sakeuna. Nyari lu perang Badar. Mantep ieu lamun dahar jeung Kangjeng Nabi. Aya tukang dagang. Kade. Sabaraha duit eta dahar ini? Sakeuna teh 1 dinar. Kade, bungkus. Di ka mana? Di daharna di Kangjeng Nabi ka ditu nya. Ka Kangjeng Nabi dibayarna di ditu. Hah? Dah ya. Waalaikumsalam. Cek Kangjeng Nuaim, marhaban tuan. Eta mah naon? Kula ngahaja hayang bareng dahar jeung Gus Tuan. Geus lila sana rindu jasa teu dahar jeung tuan. Ji, alhamdulillah. Ayo dahar bareng teh. Geus beres dahar torojol pan eta nu bogana. Waalaikumsalam. Cek Kangjeng Nabi saya eta nu boga dahar. Pan. Cek Kangjeng kumaha? Kula teh ya teu boga duit jeung teu boga dahar. Tapi hayang dahar bareng jeung tuan rindu jasa. Haju eta pedagangna. Ieu mah puari mah geus dahar jeung tuan kula bunga tinggal tuan nu mayar. Pada tapi kaseureun pikasebeleun. Cek Kangjeng Nabi teh aya Sidna Umar. Ye, siatul cek Kangjeng Nabi ulah dikitu-kitu ieu karakterna nya nama. Hiji karakterna nomor kadua jana perang Badar milu amankeun Umar. Cek Sidina Umar aya keneh atuh milu deui di ditu. Keur carita lalagaan emang kumaha kitu. Badar teh lain lalaga, lain leutik-leutik. Naon kitu ngaranna riwayat kapikaseureun aya. Aya keneh nu em keneh. Tiluan nyana nu em jeung Abdullah jeung Abu Bakar. Nah kieu ceknya nete dijual baik gitu gue ngisi luloh ya. Pikiran aku segitu ya lo mah. Jual gue ini. Kajian gue magen. Leos banyak. Ayah sahabat sugih. Aing boga abid, tapi nyana mah teu daek ku abid. Jadi dijual ngan nyan mah teu daek ku abid, lamun di abid-abid teu daekeun. Tapi nu jelas nyana mah abid. Ngan lamun di nyebut abid embung. Geus di dituna bae teh kos kitu. Nah, ku aing dek dijual. Seberit, sekian. Jadi set. Mana abidna? Yuk. Nyana jauh tuh itu. Langsung we ku nu meuli teh di talian. Nah naon dia?
Ye geus dibeli sia. Emang naon ieu? Ieu abid. Ih kula mah lain abid. Ah nyaho adat sia mah. Pilok dek disebut abid sia mah. Nah sok ditali. Ieu naon teu lain naon si bali sia mah gitu. Kula mah lain abid. Ih cak nu bogana ge emang sia mah tilok nyebut abid. Apaan kos gitu tah. Terus bae pas kadinya jual Abu Bakar. Aya naon ieu? Ieu kula meuli ieu. Meuli di saha? Meuli di Nuem cak nya nanti. Cak Abu Bakar, ieu mah lain abid. Ieu mah sahabat cak nya Abdullah kok ieu dijual kieu. Mana Nuem na cak nya teh. Cak Abu Bakar teh. Cak nu meuli tetap ieu abid emangnya nama. Lamun dibeli ge tilok nyebut abid. Cak Abu Bakar lain, teu bisa. Tetep lain sama abid bae abid. Jole Kangjeng Nabi kadinya. Sakina Abu Bakar aya problem tuan ya. Kunaon ieu merdeka dijual. Kusaha? Nuem. Cak Kangjeng Nabi bebaskeun. Cak nu beuli teh atuh eta duit teh kumaha? Kun kula mah beuli. Cak Kangjeng Nabi ieu saksina Abu Bakar Siddiq, ieu Abdullah henteu abidnya nama sahabat. Ieu teh nu sok perang Badar milu. Nah, ieu dijual sabaraha duit? Dijual nu sakean cenah. Kangjeng Nabi langsung ngabelantah dibayar deui lain mah lain abid. Beres. Cak Abu Bakar mana teh si Nuem? Mana teh si Nuem? Eta kan pikasarieun. Begitu datang langsung cak Kangjeng Nabi. Ulah. Sebabnya milu perang Badar. Ya keistimewaan perang Badar nu mantak eta ge urang di disolawatkeun perang Badar lain lalawar teu meunang diganggu sahabat perang Badar mah. Sebab pernah dibantu ku malaikat. Ribuan malaikat. Salatullah salamullah ala Thaha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin. Habibillah tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil bad ya Allah ahli Badar teu meunang diganggu cek Kangjeng Nabi. Gas cek Abu Bakar teh Nuem duit ka mana duit eta kan nu Kangjeng ye teu bisa teh ieu mah aku lah cek dia ieu keur carita karakter sahabat. Resep eta urang lamun macaan asal bisa ngan hese teh macaan dina kitab teh kan eta ngaligut-ligutkeun hese padahal eta pigasarieun. Nah eta kos kitu. Nah kabelah dieuna Kangjeng Nabi asal kapanggih jeung Nuem seuri. Asal Kangjeng Nabi keur dieu kapanggih jeung Nuem seuri. Ka beneran Abu Bakar, Sina Umar, Sina Utsman kabeh araraya. Haju liwat Nuem Kangjeng Nabi seuri. Cek Abu Bakar teh limadza ya Rasulullah? Kunaon ieu make seuri? Inget gak jual abid. Cak Abu Bakar ge heueuh cenah kula ge. Asal kapanggih we jeung Nuem Kangjeng Nabi teu pernah teu seuri. Seuri bae cenah. Eta kalakuanana kos kitu eta. Dahar bareng hayang berkah kudu Nabi nu mayar. Lain abid dijual duitna dibawa ku jana Kangjeng Nabi. Eta batak asal kapanggih jeung Nuem seuri bae Kangjeng Nabi mah. Ta eta teh kahibur Kangjeng Nabi ku Nuem. Jadi karakterna geus kos kitu iyalah perang Badar. Masyaallah masih loba keneh ke selanjutnya nu pikasarieun dalam rangka sahabat-sahabat nu milu perang Badar. Masyaallah. Ya ayyuhalladzina amanu wallahu a'lam.